Gangguan teknis. Alhamdulillah bedanya. Laksana oge kene urang tinggal laksanakeun kewajiban anu mana urang naon seolah-olah tugas pancen urangnya kewajiban asa itu darurat ieu udah hareuh dibae ngeukeun curangan we ya kakau ka jalan raya mawa uwi anta kene assalamualaikum waraya waya tong peduli jenangnya ngewe bini bergenera saat tidak sakit dayan dia merasa musliman sriwati alhamdulillah para bintui kang oni ayah tokoh reak Abah Dodi Cip Deni reak alhamdulillah syukur reak Warmin aja dikantuk ke keamanan ya menuntun ke keamanannya ada urang-urang tugas hujan we pangamankeun we jadi payunan gawe ka Pak kami cinawakan eda kemarin geus ngadongeng suci nyawer palingan teh ka dieu da geuning kieu ya main jawara wala baca ka dieu sedih heukeur makuri sorak dieu geura ayeuna make toa baik barolaan dan naon sing jatuh barolaan jadi sama dia lain pamajikan dia jadi satri ampun putih nyatrikan jadi tanah yang lain mereka korongan medali segala majikan aku ayo kamu saya kamu bahagia ya ini juga nginangan kebutuhan dengan lagu mana yang jangan lagu oke lah ya masukkan aja benar yang di Bali diaduh ini benar ampun putne kain pemirsa darurat ieu pemajikan dewe apa kami shooting lah ya pasang geuning mah tara di bawah latihan ampun aing tara manggung ka beul jadi kaset akang gelap deui masang mic sebenarnya deweknya bener teh aya lainnya kieu jadi isu banget idola dia korek naon jangan dia deui disuruh baca puasa anu biasa lagu langganan mika cinta daerah urang nu enak Jawa Barat khususnya Raya jangan merana korok
pemimpin Jawa Barat. Apa ayeuna geus loba geuning sosialisasi ka lemur-lemur. Rek ngolo. Rek ngolo. Nah, sidina di saya. Nah, yang unggul. Aduh. Iya wana salawat deui. Asa ngalewe dewe. Asa ari deungnya. Lain itu acara naon di asa sarpikir tahlil lain tadi nama lalajo geus ngantai da walaki handap keneh ku bapak satpam keamanan ditahan hodak rame udah lalajoan lain ku rame na selainnya bapak satpam rente mata ditutup pagar lagi teu meunang berkumpul teu meunang kerumunan malah ada yang pemajikan juga nampak takutkan usai. Kok itu? Baik kan boga alasan pemajikan tapi geus 3 tahun rek cenah pemajikan. Nah, ada pemajikan mana? Iya lo. Iya teh aya naon kuring nu biasa orang-orang ieu. Orang-orang teh ngucapkeun syukur kan wagu mudah berantakan masuknya. Dina waktu itu rek nampilkeun seni buhun. Maksudna rek nampilkeun seni reak. Reak. Anu sakti penting disada Korea. Eta mah Korea teh. Oh, kaisugan teh eta mah nya ditampilkeun disada teh penting lain. Ayo dengan kayak ada halanginan reak Singan. Asep teler eta geuning suka kanan kuku reak. Heuh eta mah atuh rauk-rauk sarang. Jadi ka bawa-bawa ieu teler. Reak balik seperti alat sabarin. Belut. Tah eta. Pancet teh sana. Nu kumaha reak kesulian saksian tayu tampilan seni buhun reak teh anu aya teh di ujung berung sabab reak ujung berung teh pangrobana Gusti lain Gusti Aya benya. sok urang rukung kabeh komo urang ayakeun festival reak kokolotan ku Abah Dodi tarabeung bejakeun silai kasaha kan wau saha nu wau sering sok gaul lain orang ke pemerintahan bejakeun aspirasi kok parieu teh pemerintah alhamdulillah ayeuna urang nya mimitian sok sanajan darurat ge make panggung gitu beda dewe make biasa di panggungan biasa nambung dageunangeun nya naon kitu mah urang kewer ngajakeun saking urang alhamdulillah ngucap syukur sabab urang rek nampi ke sini ujung barung teh sini reak anu buhun anu dibikin ku Abah Doni wah Kang Oni aya mana Kang Oni mana lain nyongko eta masih di tengah saweraan rek kaul mana rupa-rupa kaul aya kaul rebus aya kaul ngeduk sumur nah dina wayang mah kaul teh bare amplop ka dewe kaul keneh tadi tong gagal ka sabalik eta mah alhamdulillah di Pak Kasih Subaya alhamdulillah Jurukawi biasa Jurukawi Surabaya Subaya urang rek kawan
Ngadat ka.